disuker sakti kasaktian kalasan ka Allah prasaja pangutakeun deui sareng langit sareng sisina sawarga dan naraka ieu sim abdi ngolah sakulawargi sangem pariposan edan ngagewar ngagores seni Sunda budaya seni Sunda galuh pakuan gitu nya mohon teh teu lengkap udah bilang kawakilan yang agung kepolisian untuk kusuk mau witan kita mau dengan sudah berkatnya fokus menyangkut disumbing lisan saudara sahabat menantana fokus kemangga nama rasa berkapkan berbakti kalau aku kangjeng malaikat meliput itu pangeran Pangkurasa pangeran Pangkurasa hadir anu sini Allah menyatakan supaya kami sarisakan sadang-sadang pasangan masyarakat malaikat sejak unuk uninga kalau aku kagungan terus kaparawali kaparawali para sek para mulia para semacam tapi tidak ada yang aya di alam kubur mugi sing tampi iman Islam di hampura dosana dilegakeun dalam kakuburan anu kepastian saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Yesim abdi kawakilan ku reng-rengan anu ngaramun sama. Sanggar ieu di dieu nyaeta hiji ketuana atuh anggun teras itu yang arok yang anggi. Mugi-mugi ku Gusti Makala sapana kula. Nah, mugi-mugi dikasakeun di paringan sageuna bagina gajahna balikan kulit ini nah waras banana walia sadaya nah atuh reng-rengan atuh nu sarakola nah mugi-mugi sangem paripos nu aya nu ti paling kidul atuh paling kulon atuh paling karya tidak kana nu sakampit minggang sakangkarak ning lemah mudah-mudahan di paparina barokah ti Allah Subhanahu wa taala atuh ti karuhun-karuhuna titip cipeting pang jagakeun sakeun ti urangna ka Kangjeng Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam ka para nabi nya kata Kangjeng Nabi Sulaiman jeung paripos aya untuk pokona walam tagana sagala rupi mugi nuhunkeun pangmikirkeun pangungkapkeun pangrekeun pangapikeun sangem paripos tema ulah nyurut ngabaju miraga sukma ulah nepir ngabanding sarengna engke dina wengi wengi ngawitan teh tadina wengi engke ngawitan bade hiburan anu dipimimpin nyaeta secara lahiriah kieu mah nyaeta ku 4 jurusan jadi di bagian kanitna kadua nyaeta ti pei katilu ti agun kaopat ti anggi kalima ti nyamarok atuh sareng pangiring-pangiringna anu sarakola mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dipaparingan aya barokah bagianna mulyana nah sanes bade nyuhunkeun kasalamatan margi nyuhunkeun kasalamatan nah kadang-kadang kali-kali nah ini yang bade sanes nyuhunkeun kaislamanana sanes bade nyuhunkeun kaimanana upami Islam sing tetep dina Islamna ulah beunang kagoda atuh dina imana sing kuat imana upami dina bumi mah fondasi ulah unggul kalindungan ulah gede keaminan ulah kabawa cekolo teh mah ulah kairit ku ciki ulah kabawa cileungkang sing kuat sing mampu upami teh mah urang sama margi disebutkeun na urang ari Islam teh selamat di dunia selamat dugi ka akhirat nah urang teh ulah beunang ka goncang beunang ka olo ku sadarupina ulah urang ngangkeun Islam sing kuat dina Islamna sing kuat dina imana ulah beunang ka goda ku cek romed cekolo teh A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anu abdi kamuan ngarehna ulang engke bade ngawitan hiburan. Nyata nu bagi dorang. Tah wengi engke na wengi anjing bal merbokna atuh bade dikelaskeun ternyata kana wayang disebatna pami wayang teh ngaruwat. Ngaruwat teh mah hurik lemur. Atuh pami teh mah anu kakurung disebatna ena lemur Cikangkung ti kidulna palih kidul. Upami teh mah ti kulona sapalih kulon ti kalena sapalih kaler ti wetana sapalih kaler anu disebat sareng sepuh kapungkur mah satangkub ning langit satangkarat ning lemah Allah nu kagunganna mugi-mugi ieu sadayana urang usulan ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta ka para nabina ka para wali ka para sahabat ka para malaikat ka para aulia para syekh ka kanggung sadayana
mudah-mudahan sing dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala atuh sataris ti eta rehna dina antawis ieu upami teh mah ayeuna ngayakeun ieu ngahurip lembur teh ngatilu kalian. Mudah-mudahan sareng sakedik naon anu diharep dipikahoyong ku reng-rengan tina kasenianana atuh tina tukang dagangna tukang tanina mugi-mugi ku Allah Subhanahu wa taala sing janten naon kitu sing janten bukti janten nyata kahoyongna masing-masing da di tetaan hiji-hiji mah teu terang lah ieu mah cita-cita kahoyongna mugi-mugi dikabul diijabah dilaksanakeun ku Allah urang mah ku jalan nyarehat upami ikhtiar usaha mah ikhtiar usahana upami tukang tani pangin ngajalankeun tanina margi aya 2 rupi urang teh sebatkeunna usaha teh aya usaha lahir usaha batin usaha batin mengetahui bumi urang teh kedahna teh ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala ngawirid tah upami urang ngajalankeun syariat mah siang eta teh nyata syariatna urang teh ngulangkeun pacul atanapi upami urang teh tukang nyadapna eta sami keneh moal di hiji moal